Mana sih Asim? Dasar saya mah. Nah isi token listrik. Ngeganggu bae bos mah hayang bae ih. Bos sampura ieu mah bos. Ya Allah. Nyeri. Kata nyeri titit. Wah, pacaran saya. Kabur lah. Bagus amat ya boneka. Enak, Ceng. Aduh, kok macam apa ya? Aduh. Kayak orang dengan helanya. Melet. Mana ya melet? Tah, iya. Menu melet mata. Coba dibaca, diperiksa. Hah? Wow. Bangpak. Masya Allah. Oh my god. Mang, sebenarnya mah orang ka dieu gara-gara boneka ieu ya mang ya. Tah. Iya orang ka dieu nama. Mang, sebenarnya orang keur peuting ngimpi mang. Ngimpi bahasa. Ih lain mamang mang ngarang bae masa orang ngimpi bahasa jeung boneka. Laju. Tuh gue bang dina impian ieu si boneka. Hayang dipandian ku kembang 7 rupa. Kumaha 8 rupa? Lupa teuing mang 8 rupa mah. Lamun teu salah di luaran mah ieu disebutna boneka podo. Pudu meureun mang. Di luar mah ieu ngaranna boneka podo, ari di urang mah boneka podol lamun teu salah mah. Podol? Sarua bae kagunaanna mah, bacakan bae jampena. Pasti manehna teh diibarat ku urang di remote, pakai remote. Ngiluan gitu. Kaditu kadieu. Ieu kurang di tangan ge mang. Jampena kumaha eta? Atau tergantung jangkrik, Ceng. Ari kadinya mah Jangkrik. Ieu lain mah. ada yang meuli budak pang majikan ge. Teu cukup eta mah. Seberapa itu mang? Heeh tah. Jeung dompet teh sakalian. Tah. Karak mah. Mantap endah ya sakieu mah ya. Coba dia. Nah, Iya, sampai nih ya. Tah, ingetin ya. gitu doang. Ya tengah. Oh. Yang penting yakin. Kayak nama aing saya dia jeung si Acim nek lagu naon dia Acim jeung aing nama. Ya jukut di cabutan ku aing dicapeun teu cabutan bala ya imah. Ih, aing heuh. Kemantuan aweuh. Wah, kebeneran aya target si Kiwong. Jajal ku aing boneka podol ya. Bikin ngangkok dia ku aing wong. Kurang yuk. Ih. Aduh. Kurang yuk. Wong, oi, kenaonnya? Saya ayang. Wes meu kemonenya. Ih, dia tulungan ada tulungan ya. Ih, lompat nih woi. Mang, terus sore arane aing kan awak aing mang kenyebutan jukut aing di kebon kikian aing mang sorangan tah Dia bae lah. beneran aing mang Naonnya sih tak itu? artinya awak aing jeung Dasar dia tamah geus rek ngames meu embe biasana ge dia mah kitu kalakuanna. Da aneh.
Mes dia ngomong, mes meo embek. Atlah menaheng maeng stiker iya lah. Sakit aing haus nak. Lah, terpercaya aing ka dia malah. Coba dengan rokok aing tah. Ya, supaya percaya dia ke aing. Oh, Tagasna. bisa bae dia. Kumaha mimitina jeung bisa kitu. Orang gawean Mang Lomri. Orang prosotkeun samping Mang Lomri. Iya, Bang. Gitu bae percaya. Itu percaya ke aing dia. Itu mah tuh. Cek aing ge naon dia? Itu percaya ke aing. Ah, dia pegawaian ngajailan aing. Henteu. Gue bangga be. Nah, cicing dia Bang lah. Bae dia mah ngagawean aing bae. Oke. Itu percaya ke aing. Atuh rek percaya naon jing? Aing mah percaya nu kitu. Ayeuna urang ganti deui Mang Lomri. Mang Lomri urang kitu keun tah. Kena ngangkog gini ngandang. Amun si Kiwong kitu tah angkog kebo. Kuing bere mantrana ya, nya. Belanja. Lekok benar ya. Geus. Mang Lomri, kenapa Mang? Berngising. Anjing sorangan bae. Mang Lomri, jutek amat kayak nama ke orang gitu. Pas orang bawa kabogok. Dia deh nanya aneh-aneh baik. Nyawa yang kena baso. Bukan kenalan gitu, kena baso tak. Iya yang Mang Lomri kan kalau jam sakit hobinya ngebaso. Iya kan Mang Lomri? Titin juga suka lihat. Biasanya Mang Lomri itu jajan cuanki, baso, bastus, apalagi cilok. Iya kan Mang Lomri? Mateng bahasa anak, kebalaga bahasa anak. Oh gitu ya Yang. Ya udah Yang, pesen Yang baksonya 1 ewang, kamu dan aku Yang. Mas, pesen Mas. Yang aku nggak pakai saledri. Togenya banyakin, bihunnya lobaan, sama dagingnya yang endog ya. Mas, punya aku koneng nabainya. Lah, darah dia lagu nabe bahasa Indonesiaan. Kudu dia naik kereta ge utah aing nyawa dia. Kereta. Iya, ayo Yang Beb, di mang baksonya. Sini. Beb potongin nih, Yang. Ih, lihat ya, baksonya kayak gitu. Aku heseng kayak ngegelnya. Ih. Nih, cobain ya Yang Beb. Enak nih baksonya nih. Coba. Tuh, korek eta jeung si Titin. Goyang ku aing sia tuman. Kali-kali dia jin tomang ngasan hangitna kelek aing ye. Yang, cium dong Yang. Si Titin udah dicium. Bahaya ya mah ya. Sekelek aing tah. Yang, kok kamu bau kelek sih Yang? Sembarangan sengit ya kok. Yang, bau kelek Yang. Angit amat keleknya Yang. Aing. Dah harus jin tomang kelek aing.
gitu mah jangan baik ku dia bikang anu lain nu leuwih seungit kuntilanak tah sakalian yang tunggunya Akan ku dia cinta. Awewe mah kitu kabeh. Ya deui aya bae sih. Aing taksi. Titin ieu. Kabur sih eta marahin ka aing. Ya aja. Aduh, ya mamang. Kumaha mang aing tinggalkeun jam ku si Titin ieu. Non dia? Si Titin ninggalkeun aing ieu. Kunaon jeung? Pugu dia mawakna bau kelek aing teu kaharti mang tadi mang teu. Mannya sakitu galisna we bau kelek aing mah teu ngarti. Bener iya aing bau kelek dia mah. Ya bae dia mah. Campun tas bae nyeri hati aing ku si Acim sekalian jeung si Omri teh poe digawe. Ini kumat kamit bel bugal gabel. Kamit ulah ku si Acim kabel. Ih aing teu ngarti dia mah. Pugu si Titin eta awakna bau kelek dia mah mang. Hei, ya teu kudu kitu meureun. Ih naon anjing ih mang. Sip kunaon sih deui? Mang itu pugu. Gelo ieu. Bae teh. Kunaon ieu pugu ieu? Sip. Edan sip. Edan sip. Goblok itu si Acim tadi kesantek pergi. Mang, ngarasa nu aneh tante sih mang. Aneh naon? Heeh, saberapa ieu di lembur urang. Aduh, Ulah aing ge sarua dia mah. lain awak teh emang aing pernah. Ingat-ingat teh penting-penting urang. Heeh. Aku Tepuk edan dong edan. Ih, aneh pan aing tanya. Manya yang di dinya jurig mah. atuh ari duaan dan kasurupan mang. Heeh. Kenaraon ya? Kali. Duaan bae. Duh. Kade Hasim. Dia kena tah. Ngobrol urang. Duaan dekan ada Kasim. Nanya naon dia? Ngerasa aneh teh sih awak Kasim sama berapa ieu. Puge aneh dia aing ngong. Aing keur beurang ngabaso jeung Neng Titin. Laju. Pugu-pugu aing nyebut ka Neng Titin eta bau kelek dia mah. Biasa nanti gitu. Atuh teu seungit dia mamanya jelema geulis kitu bau kelek. Aing aneh. Bisa bae. Ih. Geus kieu bae dak aya namanya. Mun dipikir-pikir ieu ku aing ya tak. Teu asup akal eta. Mainnya si Titin bau kelek aing mah teu ngarti. Laju aing yang si ieu teu pugu-pugu jojogeran teu pugu teh pigilaeun we pokona mah. Ayeuna mah kieu bae teu asup akal eta. Kira-kira cek ente ieu nya. Ieu perbuatan jurig apa perbuatan jelema ieu? Jigana perbuatan jelema ieu kira-kira saha ieu? Si Bambang. Betul jika namanya. Benar eta. Oh, sarua jeung aing da kitu meta. Si Bambang aya ngarasana ieu. Piling aing ka si Bambang ieu. Coba kira-kira eta si Bambang bener teh nya. Soalna si eta sok mama boneka eta. Sapopoena mama boneka bae aing sok nempo eta. Nah jadi disumputkeun dina kantong ge. Geus hayu pulang tangan si Bambang geus aing nyawa tempatna Mana eta dia? wayah ge mah. Wayah ge sok aya nyawa tempatna aing. Biasana di dinya. Siap lah aing. Teu sia-sia aing kasih abah dibere boneka podol.
Puas aing gawean budak kami. Gara-gara si pentul korek eta nyeri hati aing kasih Titin. Ngan awas sih hati-hatinya. Dia ulah bawa omong kan lain ya. Pokoknya lamun sampai banget aing diisingan. Atuh aing geus teu bisa ku kumaha deui, teu bisa ngarawat dia deui. Berarti puput mana enak kudu dipodolan kurang. Ya podolan dulu. Aduh, paling kurang tewak bae ayo geus geus saya ngising. Ayo. Ya, urang dia kuai dia. Ya, cecek lah dia. Ayo mana ngomong atuh. Turun dia godak. Wah, mani. Pas dia Ampun, tobat kelak. Aduh, yang mau cegah sering udah. Aing disayang pengen aing nyoba. Tolong. Ai, kunaon ceng? Gara-gara